Dulur urang teh kamana tos saminggu teu uih-uih walalatir bising aya naon-naon kumaha ek dipilarian bela sa jalan-jalan tuh tanya bising aya nu manggihan. Matia, antar Sukma yuk milarian teteh Sukma tos saminggu teu uih-uih karompok Sukma na teh watir. Antur. Ayo. Punten mak manggihan istri anu make baju belang-belang rambutna ririwigan. Oh kaditunya muhunnya nuhun. Hayu kaditu bising lapar. Oh no! Panggi mana ki capek deui sore kayak kepangginya kayak kepanggi sabar wes belajar itu si Gana itu eta aja Putri. Sarah, uang amang yuk. Ayo amangan bete diompok ih. Amangan kamana? Atuh kamana bae uang ngabaso. Ayo atuh. Heeh ngabasona. Nah segan bae nyabasona mulai lah kira-kira ieu nya. Soalna bete menit pisan di rumah teh nya. Iya. Urang cari angin ya. Yuk. Kumaha? Kabogohna. Sarah, sarang itu masih putus. Putus? Kunaon putus bae? Ya biasa. Oh, atuh entong putus wae aya boga kabogoh teh neangan nu bener sekaligus. Meureun. Oh gitu. Lain teh bogoh meureun sarahna nu hayangna kita ganti bae meureun nya nyahoan geuning. Oh gitu. Makana ya sareng teh nya entong kita ganti teh awewe. Awewe lalaki salah nya. Oh salah. Udah habis dapat rezeki. Habis dikirim sama bule biasa aing sok punya pinter atuh kecil saat itu mah yuk ayo
taya. Abis. Enggak sawo. Allah. Deh. Itu kan itu. Oh, Itu no. kayak warung tuh. Tuh di kayak warung. Cesara aya jama edan. Edan deh. Jika nak kakara edana ih. Gini juga si putrinya. Anu edan teh. Sieun. Gini si putri edan kunaon eta? Ya Allah. Ka edanan kunaon? Ka edan ku lalaki teh. Menang duit ya gede. Ya enggak sih. Ini Cantik. Aku cantik. Pak, iya jangan nyetaknya Pak. Oh, jangan nyetak. Oh. Ayo apa ulin bae urang kali tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Mana ka mana di teangan teh? Ya Allah. Itak bata, isang bata. Bungkak bata. Anu sok demplok-demplok. Ah, loba batana loba. Hebat mana usahana euy nyetak bata. Kami loba sareng bapak. Ulin kandi. Ka awewe. Oh, ka bencong sih. Oh. Iya, sareng ke ini urang ke itak bata. Oh. Garun-garundut. Ayo Pak, pindah heulanya Pak. Ada amang heula. Geus ayeuna urang ulin ka ditu. Ayo. Tinggalkeun bata. Duit. Mawar tuh. Duit mawang kayak di Mawar. Mawar. Heeh. Ayo. Soalna Oh, mana tak baso? sama urang dua-dua. Nah, basona ke dipetak ke dar urang lu. Awan ke orang. Gua asli si Jewang. Ayo. Kakak, kayak mah heula. Pamajikan teh sing ngarekan aing ngajak ulin teh. Ayo. Tenang atuh. Gini. Pas di mana? Bu. Ampura ah. Ya anak mah geus gede lintu deui. Kali atuh nenek. Niangan di bapana. Ya, erek diajak ulin si Saka. Meunang. Ulin ka mana? Ah. Terus ke mawa deh. Anu bulat-bulat gede. Nah. Kajen. Mal gompal ieu moal. Ieu anakna gede. Anakna. Ngaranna saha eta? Arana si Ijah. Yang raya pun gede heuh halus heuh. Ayo aku orang kali itu ngatur si kecilanya. Sarah, mana saya teh? Saya teh sudah janjian sama cowok, tapi gening belum kesini ya cowoknya. Kayak meureun, ayeuna karek jam sabarahan. Hoyong terang, da ngaku-ngaku nama jama ieu cenah, ngaku-ngaku nama jama Sugi. Lupa dah. Tapi mananya teh ayeuna? Terus engke tenang, engke nyamper. Iya bernama udah teh. Pengen tahu aja orangnya kayak apa sih? Kan kemarin kadang-kadang sok tipu-tipu. Oh masa? Tapi eta mah da ngakunan teu sih teu tipu-tipu. Da tinggal nyelipkeun bae kumaha rupana. Oh, nanti kita lihat aja dulu lah barangkali itu gini orangnya nggak datang-datang ya.
Perasaan kami di Facebook teh ada ajimut, ini memang ajimut. Ih, apa? Soalnya di Facebook. Iya. Nanti negara rampung. Oh bener meren. Zaman teh pakai baju beureum. Sabar orang. Yuk orangnya yuk. Yuk kabelah dia, Bu. Duaan lah, tadi kan duaan. Tadi bener pakai baju baru lah. Oh bener. Ini sampai mana? Dina foto nama halus lah. Nah, personal halus ya foto di itu. Iya, beda itu. Beda. Sampurkeun bae. Ayo. Nasi udah. Ayo sudah, tanya bae lah. Ayo. Mau nanya nih. Nah, ini Odang ya? Iya, kenapa? Nomor teleponnya yang ini ya, betul? Mohon kenaon telepon Kak Oda. Depan. Terus settingan saya teh sareng Odah teh. Kan saya terjanji tadi teh sareng Odah masa ngenalkeun. Jadi mana kucerit yang ngaku-ngaku di Facebook bukannya ganteng. Astagfirullahaladzim. Ngaca atuh Mang Kucerit ari bogo Kak Oda. Tempo umur didinya. Udah, ulang ngahina teuy. Bagus. Oh Senang orang mah. Nanti kami ngahina itu banyak. Ya ulah yang bogoh Kak Odahnya. Odah mantas gaduh ka bogoh. Ulah sok hoyong bogoh maneh. Boga ka era ih. Ngabuktikan da abdi mah jah kieu ayana da kan ari dina Ngaku-ngaku. settingan nya Kang Saka urang mah ngabuktikeunnya. Entos bawa ka ditu, Kang Saka, bawa ka ditu. Bawa ka ditu ente bogoh. Sebongko. Geus lalaki urang boga nyari ulah-ulah bebas tenangnya. Geus kayak di garis jangkean teh. Bener. Lempak lah. Urang di bakso. Terus ayo mah ngomong bener. Urang nyemat mobil lah balik. Tadi mah gayanya di mah mobil. Kita mobil tah mobil. Udah? Sesukma? Naon? Ini nek kamarana sih? Heeh, keur ngantosan ieu jelema. Nu dongkapna teh eta si Kucrit tadi. Kak Oda ngaku-ngaku di Facebook. Padahal Mas Sanes udah teh kenuju ngantosan anu sejen nya cesaranya nya Sukma mah terus gimana tas deangan cai syariat yang dulur Sukma kanggo naon kanggo syariat bae lah syariat emang kunaon matiem apan dulur urang teh ieu dimin ngahi di si Saka jadi edan dihina jadi edan gitu Oda mata ke tadi terus ngahina si Kucrit. Ieu ge tadi lagi-lagi lah kadi itu bernama minta maaf tanaon. Tuh dipele. Odahna da teu bogo tudaan Mang Kucrit teh ngaku-ngaku. Nya atuh ngomongna ulah kawas kitu teh. Jadi Odah kada kumaha? Nya rada sopan atuh, jadina ka dipelet gede. dina Odah dulur nasi Sukma ge edan Oh si Putri teh ya anu tadi edan teh. Pan Odah ge dan manggihan si Putri gini jadi kawas kitu. ulah ngomong edan atuh daya Sukma Hampura atunya ieu teh Sukma nya hampura. Odah goreng-goreng ge da rayinya. Ari kitu mah atuh Odah bade benta pangampura ka Kang Kucritnya. heeh ke Kang Kucrit. Oh iya itu udah lu tadi di itu. Odah teh bade minta pangampura Saha? ka Kang Kucrit teh ya. Allah pengampura mah. Nyana teh ulah ngahina-hina tingkah si Kucrit. Si Kucrit teh kasih teh ya masih zaman teu gablek teu boga ge yang pendidikan, yang kuliahan, yang ngahina. Kasih Kucrit ku jongklokeun itu teh zamanna mah zaman
pendidikan, halus ramah tamah, bisa ngaji bisa naon. Kumaha Kang sakanya ada tudaan Kang Kucit teh ngaku-ngaku jadi jama sugih naon di Facebook ka Oda. Tapi Oda ka bios kumaha ge beda bade minta pangampura. Coba aja ayeuna minta pangampura ka ieu. Mohon nya. Ka mana? Ya kita teh keur ngalamun bae itu. Ayo ke disamper. Mohon. Yuk. Yuk Kang. Tah si Oda mapaikeun, tadi ngahina kanyane. Karena mapaikeun bae kanyane bogoheun. Rip. Ya, tadi geus ngomong si Oda jeung kami. Ya, ayeuna mah tinggal nyane ngomong besok si Oda gitu kumasarana, masuk nyane sok. Saka mah rek indit tadi tuh. Saka lali-lalilanya. Mal. Kang, Bulan. udah minta maaf, udah tadi teh udah teh nggak sengaja, udah lagi emosi, udah nunggu orang janji di Facebook, taunya Kang Kucit yang datang. Ya, hari kita mah ngajelaskeun dah postinganna dah sae abdi mah zaman nu bade tanggung jawab dan nu ngaranna ai jalmi teh ngabuktikeun bener henteuna ternyata mungkin Kang Kucit ngarasa kumananya dah Kang Kucit mah jaman teh gaduh Dihampuran tuh Kang. nya Odah. sata acana ge Kang Kucit mah ngahampura da kumaha hanya manusia Itu marah, Henteu. bener tuh marah. Odana kumaha santosna jiga kieu teh Kumahanya, minta pangapura bae atuh nya Kang. yang kurangnya Mohon nah ayeuna odana kumaha Kang duka nya hari abdi mah kan erek bener-bener gitu. Tapi dah Kang, udah pada dipikir-pikir heula nya. Udah teh sudah mencintai seseorang. Oh no. Jadi hapunten kek pami udah berubah pikiran meureun sareng Kang Kucit gitu nya. nya teh naon Heeh. mantep Odah mah. Terusnya udahnya pada uih nya. Atur nuhun ya Kang. Untung hanjakal nya Kang. Bener. Akang teh hanjakal. Bener. Kunaon tadi turuban bae ieu na. Sariawan Oh sariawan. kuntuna keur gali Oh gitu. Terusnya udah uih lagi. ya eta jelema dasar lamun aing keun awas bae mangka kabungbulengan ku aing teu narima aing geus dihina di hareupeun batur aing pokona ku kami eta si Oda mangka nyuguh ka aing ka indung suku aing tah saksikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat yang tadi pernah saya singgahi syuting di tempat Cikulak, Palemalang Kidul dan Tarikolot. Alhamdulillah telah selesai. Itu adalah suatu alur cerita yang menceritakan, yaitu judulnya Jaga Omongan. Karena omongan itu kalau bahasa Indonesia berbicara itu mesti hati-hati, itu akan mengakibatkan kefatalan, yaitu mungkin ada suatu dendam manusia atau tidak enak manusia. Jadi ketika kita bicara sama orang, jangan sampai melontarkan kata-kata yang tidak baik, misalnya menghina atau apa. Tidak tahu yang dihina itu akan terjadi sesuatu apa, kita tidak tahu, rencana itu tidak tahu. Makanya di segmen ini kita ambil contoh yang namanya jaga bicara itu ya seperti ini. Nah, menurut Oda bagaimana nih menurut Oda? Menurut Oda salah satunya yaitu menghina seseorang itu tidak boleh karena itu akan menyakiti perasaan orang lain. Kita boleh berbicara tapi tidak untuk menyakiti perasaan orang lain, itu saja. Kalau Ceti gimana menurut Ceti? Kalau menurut saya ya emang kita berbicara sama orang ya harus hati-hati. Takutnya orang itu tersinggung, nanti orang itu main belakang ke kita. Iya. Nah, kalau menurut Kisaka gimana Kisaka? Kalau menurut kita jagalah omongan, jangan sampai melontarkan omongan ya tidak sesuai, ya tidak enak sama orang. Dari kesimpulan itu berarti ini judul, kalau orang sudah bilang
jaga omongan. Kalau bahasa Indonesia mengatakan jagalah bicaramu. Cukup sekian dari Ranting Kemuning, semoga sukses. Terima kasih atas dukungannya dari semua, atau terima kasih buat kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranting Kemuning. Yeah.